Nah, mun ngorong sok dikit kieu. Pan tadi dah pun gede mah dikik. Mun urang kerungsing, yuk urang ngadoping. Mun urang keur pusing, yuk urang ngadoping. Doping, lain sembarang doping. Doping, dongeng ngopi jeung kuring. Mun urang kerungsing, yuk urang ngadoping. Mun urang keur pusing, yuk urang ngadoping. Doping, lain sembarang doping. Doping, dongeng ngopi jeung kuring. Doping, dongeng ngopi jeung kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayak kieu wilujeng wengi wabil khusus ka baraya doping di mana bae ayana. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa naon ieu teh ngawangkong deui nya Opik. Ngawangkong deui alhamdulillah tos lami urang tara ngawangkong tara ngadu bako cenah. Ieu teh di mana teh Opik asa beda ieu teh. Tampilan baru. Alhamdulillah urang teh ayeuna teh pinggiran ieu deh, pinggiran pinggiran up cenah. bahasa buhun lah, up cenah gitu. Pinggiran LP atau setelin up cenah. Serian ya. Nah gitu, Panjara. Aya Panjara loba walanda cenah gitu. Alhamdulillah dina wengi ieu urang kersa atanapi tiasa hadir di resto cek bahasa keren nama deh gitu. Lamun cek bahasa urang nama tempat madang. Tempat madang mam. Kafe naon teh Prodeo nya, mohon KP Prodeo di Jalan Siliwangi nomor berapa cek? Nomor 2 samping lapas atanapi Lembaga Permasyarakatan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat Indonesia Merdeka. Biasa nama abdi sok diserangan ku Kang Apih itunya. Mung ayeuna Kang Apihna nuju aya pamengan duka sakedap, duka 2 kedap gitu. Ayeuna direncangan ku Sohib Mang Opak ya. Damang Mang Opak, damang kacaket atuh kadinya. Sungutna kadeukeut kadinya. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Tak urang ayeuna nuju aya di Kafe Prodeo Mang Opik. Nah, nyaho kafe teh? Naon kafe teh? Tempat kopi. Kadeukeut. Ieu na ka kaluhur teh. Aya. Tah kafe teh nyaeta tempat naon? Tempat hiburan bisa nya. Tempat makan barang dahar bisa. Tempat minum bisa, tempat ngobrol ge bisa, tempat nyantai. Begituna wabil khusus ya kangge ka warga doping khususna nu aya di Kabupaten Kuningan
anu teu acan terang rehna di Jalan Siliwangi upami ti Palih Kidul sateu acan LP Cijoho aya Cafe Prodeo pinggir jalan pisan katanya. Pinggir jalan pisan dirinya mangga aya mangrupi minuman dingin, minuman hangat, minuman setengah dingin aya, setengah hangat ge aya. Setengah mati aya. Oge mangrupi-rupi tuangan atanapi kadaharan ti awit kadaharan tradisional, nasional, internasional ge aya. Di Cafe Prodeo lain Prodia teh. Prodia mah eta mah naon lab atuh. Di Cafe Prodeo nya aya makanan tradisionalna ieu mangopik ya. TO teh tutuk oncom. Mantap pokoknya mah. Contohna kayak nya ada kudu disagale kudu dicontohkeun nya. Nya pan mal apa? Padu ngomong wae mah pan naon cenah TO teh nya. Kudu aya contona cenah nya tutuk oncom. Geus pokona mah kayak dibere, kayak aya. Itu keur ngobrol heula. Jadi lamun hayang nyaho tutuk oncom mah engke aya. Kayak contona aya. Kudu aya seus. Alhamdulillah. Tutuk oncom aya karedok aya. Aya nyaho karedok mah. Terus spaghetti apa? Spaghetti. Naon sih spaghetti teh? Spaghetti nu make hayam naon? Spaghetti nu make hayam. Hayam mie ayam atuh teh. Mie ayam. Teh ge Surabaya mie gitu ya. Cafe Prodeo buka dari jam 10 siang sampai 10 pagi sampai jam 9 malam tacan cek kurang jam 8 mah. Menjelang kemalaman jam 9. Mangga menjelang ES itunya. Mangga ke kadang wargi khususnya kadang wargi doping anu aya di Kuningan anu teu acan uninga Cafe Prodeo mangga diaturana sumping ka Cafe Prodeo di Jalan Siliwangi nomor 2 sebelah Lapas Cijoho Kabupaten Kuningan. Contoh minuman dingin aya. Contoh minuman dingin. Salah sajina. Contoh minuman dingin. Nah, itu teh geus kode itu teh sebenarnya mah. Contoh minuman dingin anu aya di Cafe Prodeo. Nah, biasana apa kopi mau pe. Nah, urang ayeuna mah udah ke di kafe atuh. Mumpung di kafe jadi rada gaya ya nama. Rada gaya. Nah, itu teh jus atulah. Jus melon. Artinya urang cobian. Geus cobaan mau pi. Cobaan deh atuh. Urang reviewnya. Nyaho review. Rasanya manis, dingin, enak. Cuman ada yang kurang ini teh Bu. Cuman ada yang kurang ini teh. Gelasnya kurang gede. Ya. Pemilik atanapi owner. Kayaknya aingnya owner bahasa owner. Owner lain owner gitu. Owner Cafe Prodeo nyaeta salah sawios wargi urang keneh. Wargi Kalurahan Windoherang. Putrana Bapak Haji Uri
miwah Ibu Hajah Dedeh. Jenenganana nyaeta Teh Ruri Mul. Aing rek ngomong sing salah sia mah. Ya, Ibu Mul bela. Mulyatni. Ruri Mulyatni. Ya, nu komen berarti benar. Nu komen berarti benar. Nu komen berarti benar ya. Alhamdulillah. Sih gitu jadi sih. Ibu Teh Ruri alhamdulillah dari tahun berapa ini Teh? Tahun 2021 bulan Maret 2021. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, balik dia tuh. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 9 bulan jalannya. Upami anu nuju kakandungan mah 8 bulan jalan teh sakedapan deui bade mayunan boboran. Atuh mudah-mudahan urang doakeun nya mopak. Kape prodeo ieu kapayuna sangkan langkung nanjeur, rezekina lancar, seueur anu sumping ka kafe ieu. Oge mudah-mudahan segala rupilah doa terbaik kangge Kafe Prodeo Kapayun, mudah-mudahan langkung nanjeur khususna di Kabupaten Urang Kabupaten Kuningan. Amin. Ada yang belum subrek? Cius ke subrek teh Cius? Subrek atuh. Ya. SNS Sawargi TV. Ayeuna. Si Teteh nuduan. Sekaliannya. Saan namina Teteh? Ibu komandan sarang? Si Nengna namina? Ini cantik. Ibu Dede punten kagungan HP. Henteu. Atuh Teh Ruri pangmeserkeun HP atuh. Mau pangijemkeun heula HP pangijemkeun. Tingali dina YouTube namina SNS Sawargi TV. Aya tulisan subrek. Tulisanna warna beureum. Nuhunkeun dipencet eta nu subrek teh. Cet. Ari nu raosna mah abdi mah sok ngararai Ibu. Eta mencet tulisan subrek, subscribe teh tulisan ieu sok mana wae ieu mah. Aya sapu bo keur nyapuan otak sih ngeres. Subrek tah. Tah Kang Api aya datang tah Kang Api. Ditingali SNS Sawargi TV seueur video khususna video-video urang teh nyaeta ngeunaan seni sareng budaya. Ya. Burok di Windu Herang aya. Gembyung di Windu Herang aya. Rudat aya, reog aya. Calung aya eta. Bituna mangga wabil khusus ka wargi-wargi anu teu acan nyubrek ieu nu kaleresan aya nuju muka YouTube jol aya. Urang keur ngomong gitu nya, pompak. Ieu keur ngomong di dieu teuh itu mah da. Situ mah da karek datang. Kan urang ngomong ngobrol di dieu. 15 sebenarnya. Deket siapa nih kadinya deket kadinya Pak. Jadi kawargi doping anu kaleresan nuju muka YouTube pas ningali aya anu nuju ngobrol di duaan mangga tulisan subbreaker nu warna beureum dipencet di like sareng komen mangga tong hilap seueur konten-kontenna aya karaoke aya nya aya naon rudat tadi pantos rudat aya seueur lah. Insyaallah sim kuring sareng rengan sareng Kang Api sareng tim doping insyaallah konten anu kinten-kintena wabil khusus dina seni budaya insyaallah diliput ku pribados. Ayeuna alhamdulillah urang di KP Prodeo gitunya. Dileut mau pik enak ya. Iya nya, dampinya.
urang selang heula lah. Urang seling heula ku lalaguan. Sakatana urang persiapan Kang Api, urang ngobrol sareng Kang Api, urang selang heula ku lalaguan. Mangga anu bade request lagu Sunda, lagu dangdut, lagu pop, lagu rock, lagu jin, lagu sontok. Mangga jantos urang persiapan heula kangge lalaguan tetep di doping, dongeng, ngopi jeung kuring. Jaka gandang getah ngeclak kerbalangan mupus rarai kasucian poek ku nikmatna cinta marengan cahya kerhiban pamikirna bakal naik satu jajaka nu dipi cinta hutan nu jadi panutan ninggalkeun kayanaratan batawali nyapait nyapeuh melit ka batin nu geulis dosa beti tanda marengan cahya kerhibar pamikirna bakal rek satu jajaka nu dipi cinta kutan nu jadi panutan ninggalkeun pait nyapeuh melit ka batin nu geulis palang siang nu dikandung teu dosa beti tandasa kutan nu jadi panutan ninggalkeun tayala pait nyapeuh melit ka batin nu geulis
dosa beuti tandasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah patepang desa sareng simkuring sapalah kanca. Rada beda backgroundna ya Alhamdulillah. Dina raraga ngamen ngadeah-deah malam Sabtuan wengi ayeuna. Alhamdulillah pangulemna ti Teh Ruri sareng-rengan manawinya di mana cenah urang teh? Prodeo Cafe. Kafe Prodeo. Tadi mah orang pas bebeja kalau di mas salah Kamana bah? Reka Prodia cek. Ya, berarti sarua tadi jeung Mang Opak, Kang Epi. Mang Opak kitu tadi Prodia cenah. Nah cenah rek divaksin nah pan tutup bener jam sakieu mah. Geus vaksin di bae cek urang ge. Da keur usum atuh kumaha. Bener tadi bener eta kurina teh bari-bari ngoloyong pan geus kapentingannya tadi teh. Kamana bah geus gaya cenah. Sakieu gaya cek urang teh aya mun goreng kumaha. Reka Prodia cek saya teh. Inget-inget cenah tangga petutup cenah jam sakieu mah. Oh lain eta reka LP cek reka Cijoho. Alhamdulillah wengi ayeuna simkuring tiasa gabung hapunten ka para dopingers, wargi-wargi doping sadaya manawi rada telat ya dongkapna. Tadi perantos dikupas ku Kang Ubed sareng Kang Opak. Teuing duka ngobrol naon lah. Kitunya manawi sebelum bentor sa bangsa ning informasi mudah-mudahan katampi. Nah terus ayeuna ieu teh tempat naon cenah Ubed ieu teh? Ieu teh salah sawios tempat makan dan minum yang ada di Kabupaten urang di Kuningan. Aya satahun. Tadi teh mun teu salah mah Maret, mulainya Maret. Tong tanggal hiji nya. Tanggal sabaraha Maretna? 8 cenah. Padahal mah pon tanggal hiji. Heeh. Jeung saya ulang tahun. Wah. Ieu ramu raceng. Tapi 8 Maret 2021 alhamdulillah berarti ayeuna Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November yang bejeunna 8 bulan sakedeung direk lahiran. Heeh, pan tadi gitu. Ya, tinggal neangan bidana, cenah lamun kira-kira aya penyulit teangan dokter kandungan. Ya. Mudah-mudahan mah lungsur bangsar ka hareupna lah. Ya, mudah-mudahan janten anak nu soleh nya. Amin. Mun pameget lamun isi janten anak solehah. Lah teh. Anu bade ngalahirkeun anak atuh salamet, nu dilahirkeun oge salamet. Gitu. Tah, jeung nu ngadamelna sing soson-soson milarian rezekina gitu da budak teh ketepan biayaaneun, sakolahkeuneun, uruskeuneun sagala macam. Ieu teh tempat lahiran TKP. Rek nanya ieu teh cocok kana lahiran ieu teh. Ya perumpamaan keun we da kamana we ngobrol mah bebas jeung saya mah. Jadi pan ari ngorana budak lahiran mah cenah suci keneh cenah nya. Nah, mudah-mudahan Cafe Prodeo ieu ge kapayuna langkung nanjeur seueur anu dongkap ka dieu. Amin. Keun pan kitu manawi urang oge sumbingna ka dieu teh kan teu padu wae meureun nya. Henteu pan dibere mam kitu urang teh. Nya ari eta mah geus puguh gitu. Ari eta mah Ageng namanya nyendak misi meureunnya. Ageng nama urang teh nyendak misi nu kahiji meureunan jelas. Urang ayeuna ka tempat sumping ka ieu patempatan teh kan meureun salah sawiosna aya ajang promosi. Ya. Jadi take and give lah. Ya. Jadi aya urang promosikeun memberi dan menerima. Ya. Gitu. Urang promosikeun ieu tempat, sahanya hongke dina channel urang kaangkat, kapromosikeun. Ya, amin. Tah, kepan beureun geus kapromosikeun datang ka dieu, dalahar, minum, nya. Hari gratis mah eta mah kumaha cek Teh Ruri we. Dalahar ngarinum, gitunya. Tah, pas rek bayar di kasir. Nah, kumaha? Memeh diangsulan teh tong poho subrek. Gitu. Ya. Gitu tuh. Kasirna sa di dieu. Teh si Asa. Siapa aja, kasih apa aja. Upami aya nu bayar. Jadi ulah waka ditampi artosna. Syukur lamun aya angsulan tong diangsulan heula. Diangsulan heula. Jadi titah nyubrek heula urang dopingnya. Gitu. Tangke kan aya di saat kita menerima. Ya. Kita harus memberi. Bisa memberi. Iya. Gitu. Jadi mungkin teh ieu nu hieu narima nu ieu mere. Jadi panggil mun papacok-pacok gitu mah.
ada yang menerima dan ada yang memberitai. Ya, Jadi, jadi diberitai. Wis masih Diberitai, nah kumaha? namanya ho meureun kitu lah diberitai bahasa. lah. Kadang suruh Kalau tengah nya. mobil keluar asup moal euy. Masuk meureun lah. Moal jigana euy. Moal. Pindahkeun atuh. Take kayak mindahkeun mobil benernya. Sok atuh sok. Sok. Mang katelah tuh. Kat. Tah, pala bahadinya. Ayeuna hiji deui mau be nuker viral teh. Jadi nuker viral tur nginformasikeun tadi teh mah mun cek Mang Wanek memberitai. Ya. Ya. Pinjol. Pinjol teh. Geus kabahas tadi. Tacan. Pinjol. Kan tadi mah nujung Mang Opak teh. Salam dari Binjai. Nu ngahabekan tangkal jauh. Terus si Mahoni sakali-kali mah tuh nu nya tembakanana. da eta ge loba cenah ulah tangkal cawu cenah eta tangkal cawu mah uduh. Tangkal ieu cenah di. Tangkal toge. Tangkal toge. Tangkal salak. Salak. Ayeuna Anu gede. pinjol. Tangkal toge tangkal salak. Anu gede. Tah, pinjol Mang Ubed. Hati-hati ya ka Kela di pinjol teh naon pinjol teh? pinjaman online. Pinjol teh, pinjaman online. Nah, eta teh pinjol teh kan Panjul pinjaman. baturan urang. Pinjaman Online. online. Lamun Lain nyata si online loba duit nya. Eta mah pan geus kamari kagerebeg. Oh, Tah, ku. ujung-ujung nu lagi teh nu sagala disebut geuning sia anjing kudu. Heeh. Kalau mau bayar lamun teu bayar ke anu. Kayak Kang Api nyebut anu keur viral pinjol viral palebahmanana Viral teh kahiji geus loba nu katipu. ku pinjol teh. Pinjol teh kusabab naon gampang pisan ukur ku KTP dipotokeun selfie jebret. Nah, sing horeng ku grup lah ya ku kroni-kroni nu boga pinjol teh dengan nomor ID KTP urang teh. Nya. Eta urang sampai bisa dihack HP urang, gambar-gambar nomor-nomor nu ID HP urang bisa kacokot ku manehna. Oh ku si pinjol itu teh. Jeung teh saeutik ketika kita tidak bisa membayar apa tidak mau membayar, ujug-ujug teh nya foto-foto pribadi urang teh kalaluar. Oh disebarluaskeun. Disebarluaskeun, dipiralkeun. Hmm. Boing nuker ngorong, teuing nuker naon, pokona mah kaluar kabeh we. Nya. Dengan catatan ketika itu disebarkan urang pan sieun. Bawa aya nuker aneh-aneh, bawa nuker Ya. naon ujung-ujungna kan kapaksa bayar. Jeung deui eta bungana teh Nambah terus harian meureun. bunga berbunga terus gitu. Aturan tinu nginjem 2 juta, 1 juta setengah bisa jadi karena 80 juta, 100 juta. Ku si pinjol teh. Itu si pinjol. Kan meureun pan ari bangsa urang mah ku terehna meureun nya Iya. gitu untuk kudu Geus teu nyonot Pan tangan bung naon heuh bung Pan- ribet. Ya. pan Mie aya itu instan mah mie. aya prinsip kieu ya, aya prinsip kieu urusan pinjaman mah cepat tidak ribet, Nya. cepat teu ribet. Nah, Hmm. eta teh prinsip cekel eta teh. Cepat. Yang penting Tidak cepat cepat. teu ribet. Hmm. Yang penting gancang akad, gancang cair urusan mayar kumangke. Teteh prinsip. Prinsip cekel eta teh. HD alus teh. HD goreng oge. Prinsip gitu teh. Nya hadena urang menang duit rineh teu mayar. Gorengna mana sertifikat ka baban ke kubang gitu. Nah, sertifikat vaksin ayeuna pajang Bu Haji, sertifikat vaksin ka bank pajang. Da tadi ge wing rek ka BNI nya teu boga surat vaksin teu belang asup. Tuh. Maneh can divaksin. Sekarang semua Maneh can perbankan divaksin nih. tidak bisa masuk kalau tidak punya sertifikat Ya. vaksin. Gak bisa. Maneh tah can divaksin. Tah, ayeuna cikan ka dieu, Mang Wanek punten tas nu abdi. Nah. Jadi matakna Tapi lamun pinjol sarua kudu make nya, surat vaksin deh gitu. nya. Tuh, nya kanu gampang bae ge eueuh surat vaksin mah mal bisa. Makana vaksin tuh. Tah, matakna Eta. boga nu kieu, lang nyieun mangkrip ya dari di urang ge nebeng. Nya. Nyieun teh tinggal nunjukkeun we ge disorot barcode cetot keluar data urang aya kabeh. Lamun teu sarua, Hah? lamun teu sarua, Dawuh fotoan maulana ieu. oh nu batur ge bisa gitu. Hah? Nu Henteu batur atuh ge. nu batur pan urang kan urang meunang ieuna data. Ya bisi urang misalna kuring jeung Kang Apih ya. Misalna ulin ka mall nya. Minjem dieuna. Oh, nginjem Kami gitu. gitu. Nya. Bisa. Bisa. Dicabok ku satpam. Nah, matakna nginjem duitna mending ka kuring. Heula atuh lah. Kelat. Cicing. Nginjem duitna mending ka kuring. Pan ieu keur ngurus pinjol, Heeh. pinjaman. Iya. Tah, Kang Apih ayeuna menawarkan pinjaman. Cik ayeuna mah memeh kana pinjaman heula. Heeh.
Kan lamun pinjol teh pinjaman online. Online. Lamun ojek online naon? Ojol. Ojol. Lamun kontrakan online? Kon Sok ulangi. Balik deui. Kan lamun pinjaman online, Pinjol. pinjol. Lamun ojek online, Ojol. lamun kontrakan online. Kok konjol. Nah, bener pisan. Ya. Kontrakan jolen lah. Gitu. Matangna mun Hese jeung nyebut eta teh. mendingan ka kuring jeung duit mah. Sabaraha bae ge aya. Sabar habe aya moal hese. Gitu. Moal hese ka kuring mah. Urang ijem atuh lah. Sabaraha? Rek ka imah ye Sabaraha? 100. 100, bener. 100. Kan Ya. wayahna di kuring mah anakan duit mah. Baik. Sabapana eta bisa anakan kitu. Pokona duit di kuring mah anakan. Baik. Kajeun lah. 100 jadi 120.000 kajen. Saeutik ning batu 150. Geus kajen 120 kajen. Sok. Kajen. Kajeun. 120 Heeh. Tapi anakan wayahna pupeun. Nya kajeun. Penting mah. Kaci. Aing balik ayeuna mau duit Nah, siap. 100 jadi 100 seberapa? 120. Iya, lain ribanya. Ridho tadi dinya na. Ridho. Ridho. 20.000 lah ridho. Heeh. Itu hitung ADM ya. Nya. 100. Duit 100, baliknya 120. Kajeun lah. Tuh aya 100.000. Nah. Apa Kang Apina ridho ya? Ridho Ridho. kami mah. Pan Ridho. aya ADM nah nu 20 ridho, nu 20 na. Oh ridho. Sah. Ridho. Sesalaman. Pan 20.000 jeung 100 mah gede kena 100 nya. Ya, sesalaman. Mending 100.000 atuh. Kan ayeuna kuring mah ye. Kuring mah ngabejaan. Jeung tini bangke pabaliut jiga nu kurang pinjol ayeuna keur rame, katagih segala macam pusing. Ya. Babayar da geus makaruhan gawe keur eueuh keur hese keur Oh bener ayeuna hese. Hese ayeuna Hese. Pak. Lungkus gawe dikaluarkeun undangan gawe hese. Heeh. Jeung tini bangke pusing nangan jeung babayarna, Heeh. mending mengpengger aya tanu 100.000 bayarkeun. Bayarkeun Teu pusing. nu 20 nya. Nu 100 bayarkeun, Oh, tinggal iya. 20 deui. Oh, nya pan Pan rineh. Oh nya. Heeh, pan Atuh. urang 100 nginjem teh. 100 anakan jadi 120. 20. Daripada ke mayar 120. Atuh ka capek-capek mending mayar saraya. Ayeuna. Tah, jadi Pus. 20 deui. Pan leuwih rineh ngan 20.000 daripada bayar 120. Oh, heeh. Mending kitu. Oke, 100. Heeh, pan. Testing. Syarat. Bukan uring teh nginjem 100. Tuh, jadi 120. Nginjem 100 ya. Anakan 20. Jadi 120. Daripada kebecin daripada mana dikira mending bae bayarkeun 100 na. Kayak tinggal 20 lah. Gitu pan, rineh mayar 20 deui. Atuh aing 120 teu 100 komo. Atuh. Pan gitu, boga hutang 20.000 ka Jadi kan. aing boga hutang 20.000 nya. Gitu. Empus pan 100, Aing. menang 20.000 tah kitu. Dijawab. Pinjol teh. Contohna kitu meureunnya. Itu contohna kurang leuwih nangan itu mah jutaan. Cek 100.000 na kadikeun lah. Wah asli atuh kadikeun. Kayak tuh gampang eta mah udah susah di kodim. Nah, jadi kira gitu. ngagula Jadi, gitu. Jadi urang duit ge can mun make mah make. Make geus kudu dipake babayar. Bae bayar. Atuh heuh da kusabab harian. Nya Terus ngagulung juga anu jika punggungan. bola salju cek si Sulaiman naon? Jika cintaku kepadamu bagaikan bola salju gitu aja ngagulung terus nu tadi saya Gede. jadi segede iman. Ya, tah ngomong Eta. masalah gede. Nah, mun ngorong sok dikit ieu. Heuh pan tadi dah pun gede mah dikikir. Kabayangnya makana Gusti Allah mah adil. Adil. Sok sagede-gedena yang urang nu panggedena ieu yang irung nu urang. Nya. Cek ayeuna teruri ayat-ayat tai lalat teh dina wajah. Aya. Aya. Ternyata kita orang beruntung teh. Nya. Komo mun tai kebo di. Kabayang saya mun tai kebo dina beungeut. Meureun sakieu. Untung tai lalat. Tah. Nya. Kita itu orang beruntung ternyata. Jadi bener Gusti Allah mah ngapi sok ayeuna sagede-gedena cek kuring yang irung juga kuring ya. Tetep bae orang mah dikikir. Kebayang sedikit yang irungna sagede kumaha maneh. Ya. Gitu-gitu. Hanya gitu. Tah makana Gusti Allah mah tidak ada keraguan. Eta yang irung kabeh beungeut. Kalau kitu pan. Cenah, ih maneh mah dina beungeut aya tai lalatan. Ya. Kajeun aing mah jalma beruntung. Heeh. Kumaha mun tai kebo? Oh jadi numplok kabeh sakieu ya. Urun pinu sabeungeut gitu. Tenang teh kita orang beruntung. tapi kayak pinjaman ge henteu kabeh jiga pinjol nu ilegal kitu meureunnya. Henteu aya. Aya nu legalna. Aya nu resmi mah Aya nu resmi. makanya nih ke orang-orang terutama yang mungkin pebisnis pengusaha yang ketika terlihat usahanya sedang mulai berkembang dan maju, kemudian terhambat oleh masalah permodalan, Finansial lah. ya Duit. masalah finansial terutama. Tapi ketika
kita petakan ke depan, oh iya bisnisnya pimajuan ya. Kelah yang terah beulai. Coba tuh. Pimajuan bisnis teh. Sing atuh terap teh ulah dibawa-bawanya ka yang teh teu lah di imah. Dia keur ngomong kumaha tuh. Ya nginum dia jadi terap. Jadi ketika kita sudah mulai memetakan apa yang sedang kita lakukan terutama dalam dunia bisnis. Ya. Dan tolong ketika kita mau melaju dalam perbisnisan, kita harus jadi spekulan handal. Spekulan handal itu dalam artian bahasa aing mah spekulan itu. Jadi kumanya pokoknya mah panen tukang pecel sok mau spekulan teh. Oh pikul. Rancatan. Jadi harus berani berspekulasi. Ya. Berspekulasi karena ketika orang yang sudah mulai beranjak masuk ke dunia bisnis tanpa berani untuk berspekulasi, jangan pernah bermimpi untuk maju. Ya. Loba kasieun, duh aing sieun rugi, duh aing sieun kumaha, duh aing sieun kumaha moal maju-maju. Ya. Jika tukang useup. Ya, tukang useup moal maju-maju. Maju-maju tukang useup. Sebab lamun tukang useup maju tigu jubah. Makanya ketika untuk orang-orang berbisnis terutama yang sedang bermasalah ataupun sedang ada kekurangan dalam masalah finansial, masuklah ataupun majulah kepada badan keuangan yang berbadan hukum resmi ke perbankan. Ketika cenah aduh aing mah da ayeuna keur ieu masalah riba segala macam aya bank syariah. Tapi aya deui bank ieu aing mik urus hayu teh. Urut Bang Opik. Diputerkeun ka dieu angger keneh diputerkeun. Tah mah teh. Tah ieu mah teu ieu mah rada seungit. Mang Opik semam naon sih Mang Opik nah mam naon tadina. Padahal cek Mang Opik teh aing teh ngomongna naon dieu kana mik lagi. Tadi pan aya bank syariahnya, aya bank syariah. Di urang ge aya nu nyieun bank. Awewe kabeh. Sanes Bu Haji. Tah di bank emok teh nu kumaha deh? Tah kaela ieu heula nu syariah heula. Syariah heula pan tadi bank syariah. Tadi urang ge aya nu nyieun bank syariah tapi awewe kabeh. Karena teh bank syariah. Betul kayak kieu meureun. Lamun bank emok mah sabab eta nu menta anak awewe aremok. Lamun lalaki mah bank sila sabab awewe jadi bank emok. Tah teu beda jeung cenah ge ari burung garuda cenah ge eta awewe lalakina. Heuh nya. Heeh. Lalakina cek kuring mah. Nah, da Pancasila. Lamun awewena Panca emok. Oh heeh. Heeh. Teu ieu nu kajadian Vanessa Angel jalan tol. Nu ngaresmikeunna sabab Pak Soeharto lalaki. Sok lamun ibutin anu ngaresmikeunna jadi jalan. Jadi kayak ya ari Bang Emok teh, di Bang Emok teh. Aremok itu mun keur rambutna gitu. Oh, babayana bari emok. Lamun hayang nyaho Bang Emok mah ulin ka pasar. Aya deui lamun di Jawa mah katangan teh Bang Ucek-ucek. Oh, aya deui Bang Ucek-ucek. Cenah ge ka karage mata keur ucek-ucek geus hareupeun kolektor geus lagi. Cenah gedor pantok. Bang Ucek-ucek ngaranna teh cenah. Jadi gitulah ka para wargi doping, pidulu doping di mana bayana. Manfaatkanlah pinjaman mun urang rek pinjem duit kan resmi belah. Ya. Ulah kanu model anu karitu. Jadi seperti yang pepatah mengatakan wasdapalah. Waspadalah. Boros bes. Beres bos. Lain boros bes atuh. Jika kieu atuh eta mah jika kieu anu zamananya ka urang. Mas, iya. Kalau jalan RM Marta di mana? Di Nata. Oh, cantik jang mati nanya naon teh. Si Nengna bade ke mana? Iya, saya mau nyari alamat. Alamatnya di kalau jalan Marta di mana? Di Nata. Atuh kecek si Neng teh, "Bang, cepeng dot." Cepeng dot, cenah bener kitu kecek si Neng teh. Itunya. Nya kejadian lah. Eta mah kejadian sih memang. Jadi kan tengah penting gitu nya budak mahasiswa yo, mahasiswa. Da abong kos-kosan anyar. Ya. Ngaliwat ka keur Marabok. Ek numpak ojek carita nama. Si mahasiswa teh. Si mahasiswi. Heeh. Awewe berarti nya. Awewe. Budak soak-soak nanya eta budak, "Aduh ieu kumaha cenah jam Marabok." Teh nu nyamper, "Neng, bade ka mana?" "Bade ka kosan ah." "Anter entod cenah cek sinana teh da ku sawaknya entod atuh gruyok teh ku genepan mah. Haruh dodoh entod. Lain dianterkeun ka kosanana siapa? Oh, pantai dikit, pantai Cikapi. Cenah nya
Jadi masih dedengan si Neng lama meureun anter entong meureun kitu abang keur mabok pan cenah Neng. Oh, meureun si tukang ojekna sales mah. Anter entod. Pan ari keur sales mah kitu, sales ba si ibag nya kitu nya. Ieu teh heurit ku leho di teh. Pan kitu mah ari anter entod cenah kitu. Ejek si Neng teh ku sewak-sewakna ikut entong jadi nuturkeun. Neng anter entod cenah tuh mah gugu gedepan geriep mang. Hayu anterkeun ka imahna. Di entod meureun. Dianterkeun ka kosanana. Ih, Engke di kosanana. Mang sensor mah. Sensor. Jadi bag-bagan bab pinjam meminjam duit mah cek abdi ge tadi nya nu kahiji kanu berbadan nya hukum resmi lah, resmi. anu di oge di apa aya OJK Nya. aya karitulah nu Nya. resmi. Jadi Cenah ada abdi mah hoyongna anu halal bae lah cenah aya bank syariah atau seueur ayeuna. Malihan mah opat bank syariah punya BUMN punya negara sudah bergabung. Ayeuna mah jadi BSI. nu opat bank eta teh. Aya bank BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, jeung BTN Syariah. Nah, gabung jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Indonesia. Oh, BSI. BSI ayeuna mah. Nah, kemudian tah kade tong salah. Oge kanu model pribadi model bieu tah nu dipetakeun ku urang. Nu 100 jadi 120 teu meunang. Ku agama ge teu meunang. Pan riba eta aya Nya. buntutan. Mun deuk ke gue eta mah leh-lehan lah gitu ikhlasan gitu nya ke mun 100 ya 100 perkara ke cenah ngabalikeunna cenah da kuring geus katulungan ku nu 100 teh orang teh kuring ti nu 100 teh jadi 7 juta. Nya. Dapat angka tembus cenah misalna. Di Dileuwihan 20.000. Eta mah heug wae. 36 Tah jangkep lah pokoknya mah. kamari keluar 36. Nya jangkep. Nah. Aya deui ayeuna mah. Contohna ye. Kieu ye, naon teh nu rek nginjem duit teh. Cik itulah urang keur butuh cenah euy. Sabaraha? 150 cenah. 150.000. Aya boga 150. Aya. Heeh. 150. Jol teh cenah dangan bogana kuring mangan 100. Hegae cenah 100. Jol teh nu 100 teh dibikeun we. Heeh. Kan urang nginjem teh. Lempang we nu nginjem teh geus meunang 100 balik deui. Hak cenah pan urang nginjem teh 150. Kakarak menang 100. 50 deui. Atuh kurang 50 deui jadi di dinya boga utang ka kuring 50 nya cenah. Heeh, cenah nginjemkeun teh. Jadi gitu pas geus anjok ka imah. Nah, aing nu nginjemkeun aing jadi boga hutang. Jigan tadi Tadi gitu. gitu. Tah mah balas dendam nu bieu nu 20 lah gitu. Nah, aduh itu mobil lebet moalnya euy. Okem. Ya waktu sakedap deui. Tah ku kituna manawi sim kuring ngemutkeun ka wargi-wargi doping sadayana. Ieu tempat raoseun pisan. Kahiji aya si naon simetris di ngaranna teh naon ngaranna teh di strategis. Nya, Aya di ngahitan. Jalan Protokol Kabupaten Kuningan di Jalan Siliwangi nomor sabaraha teh? Nomor 2. Nomor 2. Sabab nomor hiji nama nah ini tuh mun gan pan jajalanna mah jangkep kabeh mang. Berarti lapas mah nomor 0, nomor hijina di hareup. Nya. Nah, ieu tempat strategis pisan, raoseun pisan, kajangkau di mana-mana kubarga di Jalan Protokol Kabupaten Kuningan, di Jalan Siliwangi nomor 2. 2. Tuangeunana, leuteunana mangga erek anu garing, erek anu kuah, erek nu lada, erek anu henteu. Pokona mah sabangsaning nu ngeunah-ngeunah mah aya di dieu. TO teh naon? Ulin atuh ka prodeo makanya TO. Naon di TO teh? Naon sih TO teh? Aing mah nyawana target operasi di tewak siap si Tony tah. Tutuk oncom. Siap. Tah. Tutuk oncom. Hah? TO teh tutuk oncom. Kejo atuh eta mah. Kejo make oncom. Oncom jeung dage bedana naon? Ari dage mah make E, ari oncom make O. Dage mah bulukan pasti. Oncom? Ya. Oncom, ari oncom mah ti Bandung. Oncom gondrong. Bulukan. Mana yang guna oncom gondrong? Ieu salah sawiosna bepresna nu aya di dieu ieu teh jus lemon. Nya. Tadi mana teh nya? Melon. Jus. Jus melon. Oh iya. Nah, ada Demi lagi. Allah ngeunah. Demi Allah peda gratis ya, demi Allah ngeunah. Sok sia matakna kadarieu teu kadarieu ku dikararekan.
Prodeo pokoknya mah pinggir jalan. Tapi kahadenya cenah urang mah ka Prodeo da sing di penjara lain penjara lain pada gigireun LP. Ini gampang diinget ngaranna Cafe Prodeo, KPN Resto. Nya, mun ceuk Mang Opik mah pinggiran up cenah. Jadi mangga ka utamina khususnya ya ka para subreker wargi-wargi doping sadayana nu atau subrek oge manawi nuju ke kapayun nu ningali atanapi nonton tayangan ieu beu gerakan dari ieu. Urang ngariung ngadabrul cenah ge atuh hayang meet and greet no nyapa sih meet and greet teh? Jadi papanggi banget lah gitu. Jumpa pans. Pan urang teh geus boga pendukung ayeuna mah. Nya. Geus boga mun mah supporter lah boga bobotoh gitu. Nya. Hayang pendak cenah ge yang Mang Ubed teh nu mana sih cenah ngan ibuna hungkul irungna gede. Hayang numput ti kadeukeutan bener tatu. Sok mangga. Insyaallah. Tapi pan gede ge manis. Eta aya ku pede demi Allah. Tah jeung deui cenah hayang ngabuktikeun bener teh cenah ari Kang Api teh anak Ubed da cenah ge eta mah adina cenah. Heuh, loba nu ngomong kitu euy. Cenah. Komo aya nu eta mamangna lain tah bapana cenah. Bapak wi mah geus eueuh. Pagni cara itu saha mamang cenah kitu. Eta ka urang mamang. Tah eta salah sawios kauntunganana kitu nya matakna perawatan sia teh. Tah. Matakna sakalina perawatan tas nguseblut make leutak. Ameng atuh KRH. Can perawatan ge. Make MS Glow. Can perawatan ge. Kela. Pik hampura pik urang teh tina sunggut urang bau teh pik lain tina mikna. Nah, ieu salah sawios pudna atanapi anu aya di dieu salah sawios tuangan favoritna nyaeta roti beuleum. Roti beuleum. Duh aing mangan ieu teh tong nu make pesok ya tuh keung pan. Tah hampuranya ke ka para tamu nu bade dongkap pada sumping ka Cafe Prodeo pepeujeuh nu keur parasia di imah utamana salaki pamajikan tong ngadahar roti nu kieu. Nya, soalna make Ke nu aya 14 di dieu ke peso. peso. Teu kita ngeureuh ku aya 14 mah tong di dieu. Roti. Dalahar we heula di dieu jeung nginum, balayar baralik jeung geus di imah mah bebas. 12 roti. Ya alhamdulillah ya roti bakar di dieu aya. Engke cenah nu kuah-kuahna sabangsa ning naon meureun seblak nu kana itu buaya di dieu engke ku kantun request kanu gaduh kafena di dieu ka chefna di dieu. Chef naon di dieu cenah chef Dadang no? Chef Mas Bro. Chef Heru. Chef Heru. Oke. Chef Heru eta salah sawios kontestan Master Chef Indonesia. Tahun 1863 memeh gorombolan. Memeh gorombolan datang ka urang tah Chef Heru tos ngiringan kontes Master Chef Indonesia. Tahun 83 pedah memang eta mah. Jadi Chef Junal itu mah can aya nanaon can lahir boa. Jadi can Chef rumah tos di dieu tos masak. Di dieu tah ngan harita di dapur umum gorombolan harita meureunnya zaman DI. Nah, ku kituna mangga ka wargi-wargi khususna wargi-wargi Kuningan sabudeureun Kuningan utamina ye mayunan insyaallah sugan ka pendak sareng sasih Desember ka payun aya libur panjang Natal sareng tahun baru Ya. di kantet anu rek marudik anu rek sosonoan ka lembur ka dieu Mangga. tong hariwang Kuningan ayeuna mah geus di Jakarta. Geus seueur kafe, seueur naon teh mah? Ondel-ondel. Warung ondel-ondel ge geus aya ka dieu di Cijoho aya. Ayanya. Ondel nu kitu tah. Heeh. Ayo we gitu. Coba di jelema HS. Eta teh di jelema mah, jelema nu teh kitu we da jogetna teh kumaha kieu we hantem. Tah engke Aing anting. tapi Kelo cicing. lain kela aing lah. Tapi wing mah jujur ya kami manusia mah ku boneka lulu gede dulu maning. Urang pasieun sumpah. Urang di Cijoho rek bere kuat ka di kaca ditaikeun deui sieun nyan. Kanu kikituan mah tah. Nu macan kipik gitu. Aduh masyaallah. Boneka naon teh dungna Jepang naon? Boneka Mangpang. Heuh boneka Mangpang. Boneka Mangpang. Sieun urang mah kudu kitu mah nyan. Nah eta kalau model-model zaman Cirona es. Aing mere duit cicing wae. Cek teh nonton. Heuh zaman es. Ya. Eta teh kuring ge justru nyaho zaman HS teh nya. Ku kuring teh pan erek mere. Digedor-gedor jalma teh. Bang, urang udah pasti orang Jakarta nya. Bang. Iya. Oh iya. Ini bang diberi duit 10.000 atuh alhamdulillah cenah. Di mana ini? Kuningan. Halah eta manehna nundutan kikieu we HS di Jakarta nepi ka Kuningan. Rek sadar. Kieu we hayu joget. Rek udang-udang di Cijoho. Kabayang saya lempang sebelah kieu.
Atuh sarua jeung kieu eta mah keur salat Jumaah. Salat Jumaah pan soknya sok anu salat Jumaah pan sok ari keur khutbah teh kadang sok nunutan nya. Eta mah jam budak dileka eta mah nya. Nempo meureun keur pas khutbah gitu nya pinggireuna geus nunutan dut dia diantep. Diantep nepi ka HS. Nepi ka HS na eta mah. Qomat salat we gitu nya beres salat diudangkeun. Jang kenapa salat mbeu balik. Eta jam budak teh salat Jumaah dusun teh jiga eta bener tapi eta kabayang oleh-oleh di Jakarta ku lulutan kitu hayu we dijogitan lelumpangan pas diudangkeun sadana geus hiji joho. Jadi insyaallah ka para wargi-wargi Kuningan khususna nu aya di sabudeureun Kuningan nu caketna anu tebihna insyaallah kapayun menawi libur Natal, libur tahun baru, nu marudik, nu aruih ka dieu insyaallah corona tos teu aya, tos bebas mudik. Cenah dua aing ka Kuningan teh cenah ge bising jiga baheula keneh. Benten ayeuna mah. Mangga. Salah sawiosna aya Cafe Prodeo anu aya di Jalan Siliwangi nomor 2, sumping ka dieu tuangeun leuteunana wani ngadu aing mah. Wani ngadu. Urang buktikeun, urang buktoskeun urusan harga bersahabat, moal ngaganggu dompet. Nya. ATM hungkul kaganggu mah. Insyaallah tah aku gituna simkuring umajak ka khususna wargi-wargi doping ya anu nonton ieu tayangan insyaallah kapayun hayu urang ngariung, urang ngopi nongkrong amengan ka dieu khususna malam Minggu malam Sabtu manawi insyaallah manawi kaparengkeun aya deui waktos jeung nu pasti mah diundang deui kudu boga kapena kudu urang ngobrolna di dieu. Nya. Urang ngobrolna di dieu, urang ngadabrul di dieu insyaallah request-requestna ke mah dilengkapan meureun Mang Ojek gendangna meureun insyaallah manawi teh pamangan tiasa sumping ka dieu. Engke musik-musikna oge urang lengkapan. Urang kudu ACC heula Teh Ruri. Abah we teh ACC gaing maek maksa. Wios mun ngawangkong deui di dieu wios. Ah, belum make banget sih itu. Wios bingit. Roti bakar Cafe Prodeo. Oh lu iya sugan kamera na salah. Roti bakar Cafe Prodeo. Ngeunah pisan hargana murah, wani diadu jeung nu salarea. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gede teuing mah hampura Mang. Hese calangapna. Cafe Prodeo. Tah kitu ari ngiklan teh sia mah. Roti bakar. Roti Mana anu ya? Salah nama itu. Ya ek aing rek nya heula. Pan nu api mah ka ditu. Oh ek sewang-sewangan. Heeh, sok api lah ka ditu atuh. Sendal bakar, roti bakar. Sendal roti, sendal bakar. Lila aing mah bulayan. Cafe Prodeo. Roti bakar plus naon teh? Naon teh seres naon nya? Seres. Cafe Prodeo plus coklat. Jadi sebenarnya mah ini rek serius sih teh. Cafe Prodeo, roti bakar plus seres. Jumlah seresnya bisa dihitung. Tak percaya, hitung sorangan. Aisusuan. Mak aing teu beuki aisusuan mah. Aing nu teu ngage susu aya. Tah. Serius ya, seriusnya. Sanes sepeda di payunan anu gaduhna, sanes sepeda. Di gratis oke sanes. Ieu ngeunah. Ngeunah. Mangga. Gerak ka dieu. Gerak ka Cafe Prodeo. Bising nu seneng lada di level hiji nepi ka level 132 aya. Lain teh teh. Ngeunah nya. Tadi sapi. Ngeunah lain peda anu bukanna. Pamukus kan atuh sabungkus. Mah teh kitu maksudna mah. Ulah. Ngera-ngera we sia ulah. Ulah. Bong ketang ulah dianggap serius saya mah. Ulah dianggap serius. Uing 3 leutik kana susu teu beuki. Ayeuna Angger sih. Nah, kitu jantan. Kalau mah tuh Lain pikir-pikir nu harapan kamera urang kemarin lu grogi. aya ngeun roti banyak. Tenang Pak, dibere. Aya. Ieu kumargi waktos pantos tanya kapan manawi tos tabu 10 urang simpulkeun manawi obrolan urang nu geus ngaler geus ngidul ngetan ngulon. Kahiji urang ayeuna aya di salah sawios patempatan di kafe dan resto Prodeo anu aya di Jalan Siliwangi nomor 2.
Mangga sarumping ka dieu, aremangan ka dieu, urang di dieu ngariung ngopi ngumpul insyaallah tempat mah moal ngecewakeun tuangeun leueutanana, moal ngecewakeun Insyaallah. ngeunah nyaan, harga bersahabat dijamin. Teu bersahabat kenalan heula menjadi sahabat gitu. Nah, terus ka para tamu nu insyaallah ke bade sumping, kita saling Saling. datang ka dieu babayar Ya. rame alhamdulillah eta nu diharapkeun. Subrek. Subrekeun urang ge naik kan Naik, gitu. nya. Sabaraha deui mang setik dinya mang. Nah, insyaallah simkuring 100 mah tuh di dieu pan sabaraha urang. Mahi lah. mahnya. Jeung tukang parkir jeung naon macam ngalaliwat di diareureudkeun subrek mahi. Insyaallah kapayun manawi aya deui waktos, manawi aya pangulem ti kersana nu gaduh ieu tempat, mangga simkuring sapara kanca siap manawi ngareah-reah minimal ngisi waktos da meureun ari kudu gembrang-gembrengna. Kemah dikomplitan meureun nya. Ya, mangga Komplitan. kemah insyaallah kapayun Mang Ojek, Kang Udin, gendangis Ya. manawi aya ke sareng Kang Panjulna sapaket. Teras engke para botanana oge urang lengkapan. Taku kituna manawi pupeujeeh cag emutkeun ku sararea amengan ka dieu KKP Prodeo di Kuningan tos aya. Jalan Siliwangi insyaallah. Moal rugi Kang. Teh, ibu, bapak moal rugi insyaallah amengan ka dieu. Sakitu menawi ti simkuring anu kapihatur, pamudah-mudahan ieu obrolan aya manfaatna. Utamina anu tadi parantos didugikeun ku Kang Ubed ti payun sareng ditutup ku simkuring nembean ku masalah pinjol tos cekap ulah ka papanjangan. Ya. Nya, tos cekap ulah ka papanjangan, syukur-syukur aya dulur anu keur rada nanjeun, nu keur rada maju geus kadulur bae lah puguh ka dulur mah. Bayarna ku sasadu ge hade. Kan ulah hayeuh-hayeuhan da meureun batur ge butuheun kitu nya. Ya, biasana gitu. Gitu, bener jika nyaneh tah gitu. Makana simkuring hah? Nah, Pan. nya naon gitu? Hah? Naon gitu? Pan tadi Naon gitu? nya jadi nya gitu nya gitu lah. Gitu, nya gitu. Taku gitu na. Jangan utah, Jalma jangan utah utah. jeung huntuna nu batak nu mawi jeung buta katinggal ngawi. Teu hilap ka tukang sulap oge ka tukang dage. Ka ibu-ibu tukang lebu ka bapak-bapak tukang kelapa. Sakitu anu patuh ti Sakitu anu patuh ti simkuring simkuring. dipungkas ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doping, Dongeng ngopi jeung kuring. Hatur nuhun. Permios sampurasun. Bulan sapi yang jatuh di belakang, bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa, ingin pulang membalut luka hatimu. Aku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Akan kuulangi walau sampai akhir nanti. Cukup
derita sampai di sini. Aku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Walau sampai akhir nanti, cukup cerita sampai di sini. Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti, cukup cerita sampai di sini. Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti, cukup cerita sampai di sini.